Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu tos nyimakan video ieu kamari anu apa perjuangan ti awal nyieun nya. Tah jadi lele teh anu kamari ku abi dipelakeun teh nya tos aya 2 hari. Tos teu aya ayeuna mah ternyata meureunan ku sato. Tah tinggalinya ieu urut tapak-tapakna tah. Tapak-tapak belisna teh tah, tapak-tapak sero itu tapak sero teh itu. Jadi meureun manehna teh ngaliang ka jero ieu jigana teh dikali heula. Tah si sero teh meureun dikali heula ku manehna teh. Tah ka dieu yeuh. Tah urut jalanna tingali kot ledug tah. Eta tapak sero jigana teh. Da eueuh kabeh eta teh lelena teh. Si jangkar ulah jekeng lele teh. Sakitu dipager kot urang teh ngala bebeakan heueuh. Teu boga pikiran dibeakeun kabeh diala ku sorangan meureun. Ngabring tingali we gambar serona ya ku abi di sepil soalna kan pernah manehna teh araya ka pipir. Naraek kana telas si serona teh. Gambarna tinggal ieu. Nya da lobaan serona teh kot ngabring atuh da. Abi teh nyieun kamari teh teh dipager lila nyieun balong teh tuh. Sakurilingna dipager ku urang da masih kene beunang. Buhan ieu lokasina jigana mah kusabab deukeut kana leuweung nya, kana leuweung tah. Jigana mah ngalabring ti dieu tah. Ti dieu mantesna teh. Kan itu katukangna teh leuweung tuh, kebelah dituna teh. Lah disebut leuweung da ka dieuna aya imah. Duka meureun pedah teu dilampuan jigana teh. Ngalabring beureun ka ditu teh tuh tingali leuweung itu tah. Yer aing sero edan meakeun. Padahal ku urang teh dipelakeun manikot kamari teh urang teh 1/2 kilo meuli teh. Beak kabeh meureun diala ku manehna. Dasar sato teu pikiran tapakna kot kieu tuh. Yer edan aing. Meakeun guys, ieu mah meakeun pisan. Duh kudu meuli deui ieu mah nya anu rada gede meulina ayeuna mah.